daripada bararosan jeung kararehel. Mending urang lelempangan itung-itung niiskeun pikir ngarata ambek Kakang Sarkum. Jeruet Nyi Sawitri turun kaburuan gandeang lempang bangun anu salse pisan. Teu lila geus kaluar ti pakarangan tuluy lempang mapai jalan desa sosoranganan. Sok padahal harita teh wanci geus liwat di tengah peuting. Awak karasa menitiis nyecep kana awak. Sapanjang jalan anu harita diliwatan estuning sepi jempling rehe simpet aya sora jalma anu batuk-batuk acan. Lantaran sakumna urang lembur geus sarare tibra. Nyi Sawitri tuluy bae lempang bangun anu taya kasieun bari ngadedengekeun sora jangkrik gangjeng cari cangkas anu reang di sarada patembalang. Kocapkeun kayaan di gardu ronda mitra. Harita teh aya 3 urang jalma nu keur dariuk bari mulen maneh ku sarung kawantu karasa tiris meuni nyelecep asa tembus kana tulang. Teu rek kitu kumaha lantaran tempatna deukeut ka pagunungan. Katambah deui harita teh geus maju ka usum halodo. Jadi hawa teh karasana tambah tiris bae. Ronda anu 3 nepi ka murungkut. Lamun teu inget kana kawajiban mah geus tangtu mata koream. Hayang nama sarare di imah bari ngarengkol disimbut kandal. Lain awate meniti istiis kieu nya. Ieu suku nepi ka sabaraal. Lamun seug teu inget kana kewajiban mah haroream teu kuat ku tiris. Ceuk saurang ronda anu katempo geus umuran ngaranna teh Mang Endin. Anu harita teh kakarabarali geus ngaridar ngurilingan lembur. Sarua Mang puguhing oge haroream. Kahayang mah ngarengkol di imah. Tapi da kumaha atuh urang boga kawajiban ngaronda. Anu tangtu kudu dijalankeun. Lantaran lamun henteu hariwang bisi aya kajadian anu teu dipiharap. Komo deui apan kayaan ayeuna teh keur rame di lembur batur mah loba bangsat cenah mah. Ceuk si coet anu harita pareng manehna kagiliran tugas ngaronda peuting eta. Nya bener akang oge geus ngadenge kana bejana. Lamun di lembur batur ayeuna teh keur loba bangsat cenah mah. Samalah apan can lila imahna Mang Kosim. Bandar beas teh geuning apan kabongkaran imahna. Tembal anu saurang anu taya lian ti Oding. Nya Mang oge ngadenge jang Oding kana bejana. Tapi kumaha cenah bangsatna beunang atawa henteu? Tanya Mang Endin bari melong ka Oding. Nya eta puguh teu beunang bangsatna mah. Lantaran maranehna teh hasil ngeloloskeun diri tina udagan ronda. Naon anu dibawana Kang? Ya anu dibawana mah duit cenah mah jeung perhiasan anu pamajikana. Walah lebar atunya. Nya komo we atuh lebar mah euy. Mangkaning duit jeung perhiasan teh meunang hese cape. Ari heug kalah aya nu maling. Dasar garong kejul. Dasar garong. Saeutik oge taraga blagras rasan. Ceuk Mang Endin gap kana dompet bako dekul ngalinting daun kaung. Geus kitu gur diseungeut pelenyun udud. Sabot keur kitu katempo si coet purangas puringis. Kunaon Jep? Aya nu dirasa? Tanya Oding bari melong ka si coet anu ngaran aslina Iep. Nya Kang, pogo ye teh ngadadak. Aya anu karasa? Naon anu nyeri teh jang Yep? Tanya Mang Endin bari melong ka si coet anu keur purangas puringis. Halah, ieu beuteung ngadadak muririt Mang. Wah, lain bogakan nyeri atuh kitu mah. Tapi hayang kacai. Tah eta bener kitu Mang. Kawasna hayang kacai ieu mah. Jig atuh geuwat hayang kacai mah bisi teu kuat nahan. Nya jang sok geuwat ka ditu Ceuk Mang Endin ngajurungkeun. Nya atuh uing rek kacai heula nya. Tapi emang duaan ulah waka ka mana-mana dagoan di dieu. Tangke lamun geus dicai, uing rek nyelang balik heula ka imah rek nyeun cai kopi ngadah teu tiris.
Bener gitu hadejang. Nyieun cikopi lah, ngarah teu tiris. Tapi gulana saeutik, kopina sing rada loba, ngarah teu tunduh. Nya beres mang. Walon si coet jung nangtung sarung dibelitkeun kana beheung. Ulah lila jang. Tah bawa baterai ngarah teu poek. Moal atuh Kang Oding. Jeung deui rek naon dilali-lali dicai. Jawab si coet gap kana baterai geus kitu jurut turun ti gardu. Ditinggalikeun ku Oding jeung Mang Endin. Kasugri kaum dangu tunda heula nu aya di gardu. Ayeuna urang tuturkeun si Iep anu harita teh keur ngingkig leumpang rurusuhan rek muru ka pacilingan lantaran beuteungna karasa murilit hayang kacai estuning teu bisa ditahan. Nya teu kacatur di jalana urang kocapkeun geus nepi mitra. Kadenge jelas sora cai ngagolontor dina talang. Barasat si coet nyorotkeun baterai lantaran kayaan di dinya teh ukur remeng-remeng. Jadi teu pati sidik kana tincakeun. Geus kitu sup ka jero pacilingan. Pantona anu dijieun tina awi sesek ditutupkeun sabab sanajan peuting bisi aya jalma sejen. Sanggeus aya kana sawatara waktu si coet geus kaluar deui. Ku ayeuna beuteungna karasa ngemplong. Sanggeus kitu gura-giru indit ninggalkeun eta tempat bari jeung nyorot-nyorotkeun baterai kana tincakeun. Si coet terus leumpang muru ka tonggo. Teu sakumaha lila geus anjog deui ka jalan desa. Nya terus lempeng rek ngajugjug ka imah. Sabot keur kitu ti kajauhan rentang-rentang aya saurang jalma nu keur leumpang muru ka pelebadinya. Tapi acan pati sidik kana rupana. Lantaran kayaan harita teh poek da puguh peuting. Tapi sanajan kitu sidik katingali ringkangna. Hae saha itu anu keur leumpang? Ceuk si coet bari melong kanu keur leumpang anu harita beuki ngadeuketan. Tapi naha beut siga tangtungan awewe. Si coet ngagerendeng deui, barasat nyorotkeun baterai. Breh katempo anu harita keur leumpang teh saurang awewe. Lantaran sidik make baju rok buukna anu panjang ngarumbai ririaban katebak ku angin peuting. Hae bener awewe. Tapi naha sahanya? Jeung deui rek ka mana manehna teh peuting-peuting? Wabua lain jelema. Ceuk si coet bari terus leumpang. Teu lila antarana srog duanana pahareup-hareup. Itu ieu ngarandeg bari silih pelong. Si coet kaget mitra, lantaran awewe anu ayeuna aya hareupeuna teh beut kawas Nyi Sawitri. Lantaran beungeutna kacaangan ku cahaya baterai anu tadi disorotkeun ka manehna. Punten ieu teh Ceu Sawitri kitu. Bojona Kang Sarkum. Si coet miheulaan tumanya ka awewe anu aya hareupeun manehna. Laras abdi Sawitri. Ari akang saha? Nyi Sawitri malik tumanya bari neuteub seukeut ka si coet. Oh iya abdi pun Iep atanapi si coet teh ya geuning Ceu. Oh jang Iep. Sumohon. Pami Ece bade angkat ka mana wengi-wengi? Tanya si coet teu puguh heran. Ceuk pikirna nah rek ka mana Nyi Sawitri beut make jeung ulam pereng tengah peuting anu keur meuhejeuna sepi jempling. Nya eta puguh Ece teh keur lelempangan.
Lantaran keur bararosen aya di imah oge. Rek sare taya pitunduheun. Nyacing teh daripada tuluy ngalamun sorangan. Mending kene lelempangan sakalian bari jeung niiskeun pikiran anu keur pararusing. Oh gitu. Mung kade atuh ce, margi ieu teh dina kayaan wengi. Saena mah enggal we atuh mulih deui. Hariwang bisi aya nanaon? Ah moal puguh ece mah keur hayang lelempangan. Tapi bade teras ka mana ce? Tanya si Coet rada hariwang da puguh Nyi Sawitri teh saurang awewe. Jadi palaur bisi aya kajadian anu teu disangka-sangka tumiba ka dirina. Anya ka mana we nepina ece mah. Susuganan ari lelempangan mah. Pitunduheun teh bakal tereh datang. Tapi ka mana pami Kang Sarkum ce? Nya Kang Sarkum mah aya di imah. Samalah Gusti Brasare. Oh, tos kulem. Nya kitu. Anu mata ece teh jadi bararosen. Lantaran geus aya kana sababaraha poe. Kang Sarkum teh indit isuk balik peuting. Ari datang ka imah tuluy sare teu bisa diajak ngobrol. Tuning mata keheul. Ceuk Nyi Sawitri nembrakeun anu jadi kakeheulna ka si Coet. Anu harita saregep ngabandungan kana sakabeh caritaana. Nya nu mawi kitu oge rupina Kang Sarkum teh capeun panginten ce. Nya ece oge ngarti kana kitu nama. Tangtu Kang Sarkum teh capek. Nyari sapoe 2 poe mah teu nanaon. Tapi ieu mah geus aya kana 4 poe ayeuna kituna teh. Samalah kawas anu geus poho kana kawajiban saurang salaki. Anu kudu mere nafkah lahir jeung batin ka pamajikan. Walon Nyi Sawitri nyaritana dari pisan. Oh, janten kitu. Ceuk si Coet tuluy ngahuleng. Tapi dina sajroning hatena noroweco ngomong. Oh, jadi kitu basoalanan teh. Moal salah lamun kitu maka wasna Ceuk Sawitri teh keur ngarasa kesepian meureun. Sabab ceuk manehna tadi nyebutkeun lamun Kang Sarkum kawas anu geus poho kana kawajiban anu kudu mere nafkah lahir jeung batin. Jadi mata kitu oge sigana teh teu dibere ku Kang Sarkum. Jadi Ceuk Sawitri keheul meureun. Ceuk si Coet ngagerentes dina sajroning hatena. Geus nyajang. Ayeuna mah ece rek indit. Ceuk Nyi Sawitri tuluy ngaleos ninggalkeun si Coet anu keur ngahuleng. Ceuk sakedap ceuk. Aya naon deui jang? Tanya Nyi Sawitri bari neuteub nyebutna ujang ka si Coet teh lantaran umurna oge sahandapeun. Lantaran umurna oge sahandapeun da teu beda jauh jeung si Ojay. Ceuk, terus terang abdi teh ngaraos hariwang pamisalira ece kedamapah nyalira di tengah wengi kieu mah. Sok bilih aya kajadian anu tadi dipihadap. Kumargi salira ece teh istri. Nya saja batik itu apan sadayana oge. Tos terang pamisalira teh geulis. Ceuk si Coet bari seuri. Manehna muji ka Nyi Sawitri anu memang geulis. Nah nya ece teh geulis jang. Sumuhun salira teh geulis herang mencang. Samali di lembur ieu mah mung ece anu panggeulisna. Oh kitu. Tapi lamun ece panggeulisna, nah Kang Sarkum ku ayeuna mah beut kawas anu teu pati malire nya. Nah boseneun kitu. Rupina sanes kitu ceuk. Jang. Ceuk ujang tadi cenah hariwang lamun ece kudu lempang sorangan dina kayan peuting. Laras ceuk abdi teh hariwang. Nya lamun bener kitu kumaha atuh lamun hayu barengan ku ujang. Ceuk Nyi Sawitri bari terus ngadeuketan. Sarengan ku abdi ceuk. Tapi da abdi mah nuju ngaronda ceuk. Nya komo atuh keur ngaronda mah. Ade pisan lantaran tugas anu ngaronda teh kudu ngajaga keamanan. Tah lamun ayeuna ujang marengan ece, sarua bae jeung ngajaga keamanan. Sabab lamun aya kajadian naon anu tumiba ka ece, apan bisa diturungan ku ujang. Ceuk Nyi Sawitri nyaritana dari pisan. Ngadenge kitu si Coet ngahuleng. Be, Ceuk Sawitri men tadi barengan ku aing. Gugu atawa ulahnya.
Tapi lamun digugu kumaha lamun aya nu apaleun? Apan manehna teh pamajikan batur. Tapi lamun aing nolak asa lebar. Jeung deui iraha aing baris bisa lelempangan bareng jeung Nyi Sawitri anu geulis. Kumaha Jang? Nah daek marengan ka Ece. Tanya Nyi Sawitri gap kana leungeun si Coet tuluy dicekelan. Ugu si Coet kaget dampal leungeun Nyi Sawitri karasa lemes jeung haneut. Kumahanya? Nah mending gugup Jang. Nah embung marengan ka Ece. Sanes alim ce. Momong bae abdi teh palaur Kang Sarkum bendu. Moal atuh. Lantaran Kang Sarkum mah teu apaleun. Hayu Jang Yep. Mending oge milu jeung Ece urang lelempangan paduduaan. Tapi ka mana ce? Ya ka mana we atuh anu penting urang bisa paduduaan. Walon Nyi Sawitri ngomong lalaunan ditompokeun kana ceuli si Coet. Salengseng atuh ku si Coet kaambeus seungit kembang malati keluar tina awakna. Jang, hayu atuh. Nya mangga atuh ce. Walon si Coet leungeunna anu dicekelan nepi ka ngadeg-deg mitra. Jajantungna jadi ratug teu puguh rasa asa surser pating sariakeuna sakujur awak. Nya teu mikir panjang si Coet harita nurut kana kahayang Nyi Sawitri kawas anu kutenung. Duanana tuluy laleumpang mapai desa ngajugjug ka sisi lembur. Saja jalan terus guntreng ngobrol leungeun si Coet anu sabelah tuluy dicekelan teu dilepaskeun. Jang, Ece mah muni asa tariris ieu teh. Sami abdi oge ce. Walon si Coet ngomongna haros-hos pangaruh hati anu dagdig deg-degan teu puguh rasa. Keur kitu leungeun si Coet anu keur dicekelan. Ku Nyi Sawitri dikenyang sarta seuna meulit kana cangkengna anu lengik lir papanting. Nya puguh atuh si Coet teh mending ngeleper jajantung beuki ratug lantaran awakna jadi antel jeung awak Nyi Sawitri. Karasana haneut jeung seungit kembang malati meni meleber matak seger. Samalah keur kitu teh leungeun Nyi Sawitri oge tuluy meulit kana cangkeng si Coet. Teu karasa duanana harita geus nepi ka sisi lembur. Kayaan didinya paroek jeung ti iseun taya sora nu kadenge lintang ti sora jangkrik gang jeung cari cangkas anu reang di sarada patembalan. Dialokan ku sora londok anu pating keureleung dina tangkal awi anu pating arulang katebak angin. Reg duanana eureun barasat si Coet nyorot-nyorotkeun batere ka sabudeureun eta tempat. "Ceuk pami ayeuna urang bade teras ka mana?" tanya si Coet bari ngareret ka Nyi Sawitri. Kumaha ujang we eta mah. Rek ka mamana oge hayu bae Ece mah rek milu. Tapi mun aya mah hayang di tempat anu sepi jeung rada sunyi. Ngarang urang bisa jongjon ngobrol paduduaan. Nya pami kitu mah hayu atuh urang ka ditu ka tengah sawah. Di dinya aya saung anu rada buni, samalih moal aya sasaha wayah kieu mah. Nya hayu. Walon Nyi Sawitri geus kitu duanana laleumpang deui teu lila beras ka sisi susukan. Terus meuntas satuluyna leumpang mapai-mapai galengan sawah. "Kade ceuk bili geubis," ceuk si Coet bari nyorotkeun batere kana tincakeun. Sanggeus aya sawatara waktu laleumpang, duanana anjog ka hareupeun saung. "Ieu saungna Jang?" "Laras ca, ayo urang kalebat." Sup duanana ka jero saung barasat. Si Coet nyorot-nyorotkeun batere. Geus kitu gek Nyi Sawitri diuk dina babalean. Anu geus aya di dinya paragi dariuk anu boga saung lamun beurang mah. Kaayaan tempatna katingali bararesih saung teh jeung buni. Samalah aya hau jeung loba regang gararing ngagunduk sisi bilik. "Sakedapnya ceuk urang mirun seuneu ngarah teu poek," ceuk si Coet leungeunna kuda kodok kana sakucalana. Gap kana korek api nya tuluy dikaluarkeun. Sok batere ditunda dina babalean. Gog cingogo hareupeun hau. Geus kitu gap kana regang garing anu laleutik. Cekes gur ngahurungkeun korek api. Teu lila jadi caang. Si Coet ngalieu ka tukang breh katempo Nyi Sawitri keur diuk bari imut manis. Anonna nu cureuleuh neuteup ka manehna.
Sajongjongan si coet molohok da puguh kataji ku rupa Nyi Sawitri anu katempo sakitu geulisna. Kulitna nu bersih katempo meni lemas, bibirna beureum irung mancung, sedengkeun buuk ngarumbai panjang. Geus kitu panon si coet mapai kahandap kana dada. Katempo hari guna Nyi Sawitri meuni bareuneur, ret deui kana bitisna katingali ngoleh Nyai Koneng. Ningali rupa jeung tangtungan awewe anu geulis siga kitu, si coet nepi ka ngaleper. Jang, kunaon ujang teh nepi ka ngaleper kitu? Kabulusan? Ceuk Nyi Sawitri bari neuteup ka si coet anu keur molohok. Ngadenge kitu si coet teu ngawalon pikiranna asa tajajeg pangacian oge asa kalabur. Jang, geus ulah molohok. Mending oge sok ka dieu diuk deukeut ece ngarahaneut. Sok buru ulah asa-asa. Nyi Sawitri leungeunna ngagupayan ka si coet. Jung si coet nangtung geus kitu gek tiuk gigireun Nyi Sawitri. Ragamang leungeunna kana leungeun si coet. Geus kitu gap kana beungeutna senanya ngareup ka manehna. Cek, hayu urang wangsul cek. Naon mah kerek ngajak balik? Nah teu hayang paduduaan jeung ece. Lamun teu hayang teh asa piraku. Sanes teu hoyong cek nanging bilih Kang Sarku milarian. Ah moal, Kang Sarku mah keur ti brasare. Sajabati kitu manehna geus teu ngarti kana kahayang ece. Cohagna mah teu nyugemakeun. Nya naon atuh kahayang ece teh? Ari ujang kawas bodor. Sok api-api ari taeun teh. Asa piraku teu ngarti kana kahayang ece. Padahal ujang teh kasebut duda. Walon Nyi Sawitri diukna ngageser ngadeuketan ka si coet anu harita awakna nepi ka ngaleper. Jajantungna ratug meuni rongkah asa ajol-ajolan. Ceu abdi teh ngartos kana kahayang ece. Tapi apan ece teh bojona Kang Sarkum. Saena hayu urang wangsul ceu. Ceuk si coet ngajak balik lantaran manehna masih kene inget lamun Nyi Sawitri teh pamajikan Sarkum. Rek sakumaha piriweuheuna lamun kanyahoan manehna ayeuna keur paduduaan di jero saung dina kayaan poek peuting. Kunaon ujang teh tuluy ngajak balik? Bener ece teh pamajikan Kang Sarkum. Tapi naon gunana atuh lamun saurang lalaki anu geus teu bisa nyugemakeun ka pamajikanna. Jadi geus teu kudu dipikiran. Jawab Nyi Sawitri teu asa-asa. Harita tuluy ngarangkul kana awak si coet. Nya puguh si coet reuwas tapi rek nolak teu bisa da hate mah manehna oge hayang. Nyi Sawitri harita ngagalentoran kana beungeutna, leungeunna ngarangkul kana beuheung meuni pageuh. Nya atuh ari kitu-kitu teuing mah rek saha pilalakieunana anu baris bisa nolak. Sajabati kitu si coet teh geus lila jadi duda. Teu karasa si coet leungeunna ngaragamang kana awak Nyi Sawitri, saterusna mah papuket silih rangkul. Si coet napasna kadenge nepi ka ngahegak nahan sagala rasa anu ngagulung di jero dadana. Jang, peuting ieu hayu urang sosonoan jeung ece. Ceuk Nyi Sawitri ngaharewos kana ceuli si coet. Tidinya si coet geus teu bisa nahan kana kahayang. Tuluy ngarangkul kana awak Nyi Sawitri samalah terus digalentoran. Geus kitu mah derwe atuh Nyi Sawitri jeung si coet ngalakukeun hiji pagawean anu teu munasabah di jero eta saung. Sareta disaksian ku seuneu anu hurung ngababelah di hau. Duanana taya anu cacarita, kayaan simpe anu kadengengan ukur sora bale-bale anu pating rareket, dibarengan ku sora napas dua jalma anu ngaharegak. Kasugri kaum dangu.
Sanggeus aya kana sawatara waktu sora bale-bale anu pating rareket teu kadenge. Kayaan di jero saung estuning sepi jempling. Si Coet jeung Nyi Sawitri geus rengse ngalakukeun pagaweana. Gap si Coet kana papakean anu ngalumuk tina taneuh. Rap dipake rurusuhan lantaran harita teh geus sadar kana naon anu bieu kajadian. Ari Nyi Sawitri harita nangkarak bengkang bari buligir, panoneuteub kana lalangit. Ceuk, enggal ieu anggoan dianggo deui. Rek ka mana atuh Jang? Keun kewe atuh teu kudu rurusuhan. Ceuk, abdi teh hariwang sieun aya jalma sajen anu ngajahwankeun kana pagawean anu geus dilakukeun ku urang bieu. Ceuk si Coet saenggeus sadar mah jadi reuwas kaleureunnakeun. Lantaran sieun aya jalma sajen anu ngajahwankeun kana kalakuanna jeung Nyi Sawitri. Ah Ujang mah meuni borangan. Teu kudu sieun da moal aya sasaha. Walon Nyi Sawitri tuluy cengkat telaunan. Panona melong ka si Coet anu katempo teu geunaheun cicing samalah beungeutna karasa sepa. Sedengkeun jajantungna ratug deg-degan pating sareblak. Lantaran manehna rumasa geus ngalakukeun dosa. Ujang teh sieun kanyahoan ku batur. Nyakan tenan atuh ceuk sieun abdi teh. Lamun sok aya anu apaleun kana kajadian bieu rek sakumahaeun wirangna. Walon si Coet ngarasa hariwang kabina-bina mitra. Samalah geus kabayangkeun akibatna lamun urang lembur nyarahueun anu tangtu bakal ditepikeun ka Sarkum. Lamun anu jadi pamajikanna geus sare jeung manehna. Sikap si Coet estuning beda pisan jeung sikap Nyi Sawitri. Anu katempona angger bae cara biasa siga taya kajadian nadaon. Ceuk sok enggal geura anggo deui anggoana. Rasa urang wangsul margi Kang Sarkum bilih ka bujang milarian. Samalah batur abdi oge anu keur ngaronda pasti bakal nareangan. Sabab taya mulang ka gardu, ceuk si Coet geus teu sabar hayang geura ninggalkeun eta tempat. Lantaran sieun kaburu Mang Endin jeung Oding narengan ka manehna. Ngadenge kitu Nyi Sawitri ukur imut. Panona melong ka si Coet ret kana beuheungna temong ti korona lok-lokan. Sapada harita rasahana angna datang deui. Srog ngadeuketan ka si Coet beungeutna anu geulis manco hareupeun. Aya naon deui, Cek? Tanya si Coet bari neuteub kana beungeut Nyi Sawitri. Geus kitu ret kana awakna anu harita buligir can make papakean. Ningali kitu hate si Coet nepi ka ngageter. Jang Yep, ece teu nyaah ka Ujang. Sarta salilana hayang babarengan. Tapi urang teh moal tiasa, Cek. Margi ece teh bojona Kang Sarkum. Walon si Coet. Ah teu nanaon. Anu penting urang bisa panggih deui cara ayeuna. Walon Nyi Sawitri lalaunan. Leungeunna ngarangkul kana beuheung si Coet, kitu deui si Coet ngarangkul kana awak Nyi Sawitri. Manehna teu sadar lamun harita malakal maot geus kakalayangan luhureun sirahna. Nyi Sawitri leungeunna harita susur sasar kana awak si Coet. Samalah beuheungna digalentoran. Dumadakan huntu Nyi Sawitri jadi sihungan. Matana bolotot rasahana angna beuki parna. Lat poho kana papatah si Aki anu nyarek sangkan ulah nginum getih jelema. Duanana tuluy silih rangkul meuni papuket. Si Coet teu nyaho kana datangna bahaya anu harita keur ngintip ka manehna. Bareng jeung kitu grewek beuheung si Coet digegil satakerna. Karekek kadenge sora tulang anu potong ngarekek. Si Coet ngagorowok awakna ngagurubog. Nyi Sawitri disurungkeun sakuat tanaga tapi orokaya kalah nangkep meuli pageuh. Kayaan di jero saung jadi gandeng brag-brig-brug. Bale-bale kadenge pating rareket lantaran awak si Coet abrug-abrugan. Tolong! Tolong! Si Coet menta tulung susuganan aya jalma anu ngadenge kana sora manehna. Tapi hanjakal kayaan didinya taya jalma saurang-urang acan. Kawantu harita teh wanci geus liwat tengah peuting sareta keur aya di tengah sawah anu jauh ka lembur. Lesotkeun. Ceuk si Coet awakna adu glajer hayang bisa leupas tina cengkramana Nyi Sawitri.
Tapi oro kaya tibatan lepas mah kalah beki page. Si hungna anu seukeut nancep dina beheungna. Getih seger ngaburial masuhan kana bajuna terus nyarak celakan kana bale-bale. Rupana beureum kacaangan ku seuneu anu ngabebelah di hau. Serot-serot kadengi sorana Nyi Sawitri anu keur nyerot getih. Si coet harita tuluy abrug-abrugan hayang lesot. Tapi tekung silila tuluy ngulape sukuna kekerjetam. Padona ngaburileng kaluhur, ceklek si coet ngelepaskeun nyawa. Tina peuting harita manehna kudu panggih jeung anu ngaranna ajal. Alatan jadi tumbal Nyi Sawitri saurang awewe kajajaden anu jahat jeung sarakah. Mitra kaum dangu, saenggeus si coet katingali teu usik kakara ku Nyi Sawitri dilesotkeun. Matana anu bolotot mencerong kana layon si coet anu harita geus ngajoprak teu usik malik. Bibirna tembong burahay beureum nyerenge seuri si hungna anu sareukeut nya ngereng matak sieun. Nyi Sawitri nyikikik seuri sorana ngirung mata kukurayeun. Hiuk angin ngagelebug nembag kana daun pare kadenge pating korosak. Wayahna peuting ieu sulaing kudu paeh. Tapi teu kudu handeueul. Lantaran samemeh paeh ku aing geus dibere kasugemaan. Nyi Sawitri seuri lelengakan, matana buburilakan kaditu kadieu. Nya sabot keur kitu ti kajauhan. Kadengi sora anjing babaung meuni melewung matak ngahudangkeun bulu pundu. Dibarengan ku sora manuk jurig anu pating kalayang bari disarada. Ayeuna kahayang aing geus kalaksanakeun. Pikiran aing teu pusing sarta awak karasa seger. Satuluyna aing kudu gancang balik. Lantaran bisi Kang Sarkum kaburu nyaring tina sarena. Ceuk Nyi Sawitri gap kana papakean. Rap dipake tuluy memener buukna anu kusut. Geus kitu guragiru kaluar ti jero saung, kenceling indit ninggalkeun eta tempat. Layon si coet cul bae ditinggalkeun ngajoprak dina luhur bale-bale. Teu sakumaha lila. Nyi Sawitri geus anjog deui ka sisi lembur. Reg eureun panona rarat reret ka kenca jeung kakatuhu. Nitenan kasabudeureun eta tempat anu angger sepi jempling cara samemehna. Geus kitu ukur sakilat, belesat lumpat tarik pisan rek ngajugjug ka imahna. Sareta tekung silila oge geus nepi deui kaburuan. Reg eureun kalacat kana teras, reket muka panto sup ka jero brug panto ditutupkeun deui lalaunan, sakalian ditulakan. Sup Nyi Sawitri ka jero kamar kasampak salakina, keur sare tibra sigana teu lilir-lilir acan. Ningali kitu Nyi Sawitri nyerenge seuri. Koloyong leumpang ngadeuketan salakina nu keur tibra sare. Geus kitu goledag ngedeng gegireun panon kucap kiceupna neuteup lalangit. Ras inget deui kana kajadian tadi anu geus dilakukeun ku manehna jeung si coet basa keur aya di saung paduduaan. Serengeh seuri deui hate kacida ngarasa sugema. Repeureum satuluyna sare tibra. Kasugri kaum dangu cag tunda heula kayaan Nyi Sawitri anu harita geus balik deui ka imahna. Tah ayeuna urang nyaritakeun deui ronda anu duaan. Nyaeta Oding jeung Mang Endin anu harita teh keur dariuk di gardu ronda. Ngalelengkur nungguan si coet anu geus indit aya kana sajam setengahna tapi nepi ka harita can aya balik deui ka gardu ronda. Lain terus kamana cenah ari si Yep teh nya Mang. Indit ti tadi tapi nepi ka ayeuna can aya keneh balik. Asa piraku kacai lila-lila teuing. Ceuk Oding bari luntang lantung hareupeun gardu. Nya nah ka mana nya? Di dagoan teh kalah ngampleng. Perlu disusulan kitu jang ka imahna. Saha nu nyaho manehna teh tuluy kasarean. Ya bisa jadi kasarean oge Mang.
Baksud dek nyeun cai kopi ari pek kalasare. Da tunduh jeung tiris meureun. Heueuh buah-buah kitu jang. Kumaha tuh lamun urang teang we ka ditu. Nya hayulah. Sakalian urang ngurilingan lembur sakali deui. Nya hayu atuh. Jung duanana narangtung terus singkil samping sarung dibelitkeun. Geus kitu gap oding kana batre tuluy dihurungkeun. Jerut turun ti gardu kitu deui Mang Endin. Hayu mang kencangan lumpangna. Ceuk oding bari nyorotkeun batre. Kelanan syukur ada sing sireumeun ieu teh yeuh. Walon Mang Endin geus kitu duanana ngageredig leumpang rek ngajugjug ka imah si Coet. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun geus aranjog kanu dituju. Reg eureun panonna melong ka jero imah anu katempo paroek kawantu eueuh jalma. Tah geuning paroek jang. Beut kawas eueuh jelmaan imah teh. Nya naha ka mana ari si ieu patunya. Dari aya di imah masok diseungetan lampu cempor tara paroek kawas kieu. Coba we atuh ketrokan jang bisi ngahaja manehna poek sorangan. Ceuk Mang Endin serog oding ngadeuketan kana panto. Yep, aya di imah teu. Oding ngageruan ka si Coet bari ka katrokana panto tapi taya anu ngawalon. Sigana mah eueuh Mang. Cing geruan sakali deui bisi teu kadengeun. Nyekeun urang geruan deui. Yep, aya di imah teu. Ceuk oding gegeruan deui ngahajar rada bedas ngarah kadengeun. Tapi angger di jero imah taya anu nembalan. Da puguh eueuh sasaha lantaran si Coet teu kungsi balik ka imah. Sedengkeun indungna geus aya saminggu cicing di imah lanceukna. Bener eueuh sigana jang. Lamun kitu hayu urang teang ka pacilingan atuh. Nya hayu Mang. Kuring hariwang bisi aya kejadian anu teu kanyahoan ku urang. Tapi raku ari eueuh nanaon mah manehna teu balik deui ka gardu. Hayu Mang kancangan. Ceuk oding tuluy ngaleos dituturkeun ku Mang Endin rek ngajugjug ka pacilingan. Lantaran tadi si Coet hayang kacai. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus nepi. Baranggok duanana kaget. Sabab anu ditiangan eueuh di dinya. Si Coet teu katingali ringkang-ringkangna acan. Pacilingan geus kosong taya jalmaan samalah pantona oge muka. Nya terus ditiangan kuduaan bari digeroan. Yep. Maneh di mana euy? Ceuk oding bari nyorot-nyorotkeun batre kanu paroek. Jang Yep. Ujang. Di mana Jang? Mang Endin gegeruan ka si Yep tapi taya anu nembalan. Kaayaan di dinya jempling eueuh jalma saurang-urang acan. Anu kadenge ukur sora cai nyurug tina talang dibarengan ku sora bangkong anu reang kangkengkong di sisi balong. Nah, ada eueuh di dieu Mamang. Nya naha tuluy ka mana nya? Duga teuing atuh. Buah-buah aya anu teu beres yeuh. Ceuk oding ngarasa hariwang lantaran si Iep eueuh di dinya. Kumaha lamun urang bebeja ka Pak RT Jang? Tong waka Mang lantaran bisi ngageruwakeun. Da geus pasti atuh Pak RT keur sare tibra wayah kiwarima. Jeung deui acan aya kana 2 jam inditna oge si Iep teh. Sok bisi kalah urang laporan ka Pak RT. Ari heug engke manehna ngurunyung sorangan. Apan jelas mata ngariweuhkeun ka batur lamun kitu mah. Terus kumaha atuh pilampaheun urang? Nya hadena mah urang teangan we heula kuduaan. Lamun teu kapanggih urang gancang bebeja ka Pak RT. Nya hayu kitu oge Mang Mamiluan. Hayu atuh urang teangan, tapi rek ka belah mana yeuh? Lantaran teu puguh leosna. Hadena mah urang kulibek we heula di jero lembur Mang. Walon oding. Nya geus kitu mah harita duanana arin ditinggalkeun eta tempat. Satuluyna ngider ngurilingan lembur nareangan si Coet anu harita teuing aya di mana. Sanggeus aya kana sawatara waktu lembur geus kaubek. Tapi si Coet masih kene can kapanggih. Oding jeung Mang Endin duanana geus ngarasa capek.
Sajabatik itu ngerasa hariwang. Nya akhirna mah duana ngajugjug ka imah Pak RT. Maksud narek mere laporan lamun si coet leungit. Telila Oding jeung Mang Endin geus nepi kaburuan imah Pak RT. Serog ngadeukeutan kana panto katempo tina kaca kayaan di jero imah caang ku cahaya lampu cempor anu dikaitkeun dina bilik. Punten. Punten Pak RT. Punten. Ceuk Oding bari keketrok sorana bedas lantaran ngarah kadenge kuno di jero. Saha? Tanya Pak RT nembalan ti jero kamar. Abdi Pak RT Oding sareng Mang Endin. Aya peryogi enggal buka pantona. Aya naon Jang Oding ke atuh dagoan heula sakodeng. Walon Pak RT juru turun tina ranjang. Aya naon bapana? Tanya Bu RT harita nyaring panonna kekereceman melong ka salakina. Itu aya Jang Oding jeung Mang Endin. Cenah aya perlu. Nya sok buru atuh samperkeun. Ke heulaanan atuh. Ieu sarung rek morosot. Walon Pak RT bari menerkeun sarungna nu morosot. Geus kitu gura-giru kaluar ti jero kamar kebat murukana panto ragamang muka tulak. Reket berai panto muka breh katempo di luar. Aya 2 urang jalma keur ngajaran teng nangtung. Aya perlu naon Jang Oding Mang Din peuting-peuting ngahudangkeun kuring. Nah aya nu kagarongan atawa aya naon? Tanya Pak RT bari nangtung di lawang panto. Aduh hapunten Pak RT. Wirih sim kuring duaan parantos ngaganggu. Nya teu naon ari aya perlu masuk atuh arasup ka jero. Jawab Pak RT nitah asup kanu duaan. Teu talangke sup Oding jeung Mang Endin ka jero imah gek dariuk dina kursi ngariung tiluan. Jang Oding, itu deui Mang Din. Sok keuat tepikeun ha aya perlu naon terus terang kuring teh rada reuwas ieu teh. Nu mawi kieu Pak RT. Teu malapah gedang harita keneh Oding ngalaporkeun lamun si coet leungit sarta geus diteangan ka mamana. Tapi teu kapanggih. Samalah ngeunaan mimitina oge dicaritakeun lamun tadi teh si coet hayang kacai sabab beuteungna karasa murili teu katahan. Anu akhirna indit sorangan ka pacilingan. Tah kitu Pak RT Jang Iep teh teu aya. Baruk Jang Iep eueuh. Tapi ka mana atuh inditna? Nu mawi duka Pak RT samalah ku abdi duaan tos dipilarian. Mata heran nah ujug-ujug leungit kitu atuh. Nu mawi abdi duaan oge heran Pak RT. Lamun kitu mah dagoan sakedeung atunya. Kuring rek ngaganti heula sarung ku calana ngarah karitu ka dieuna saringsat. Ceuk Pak RT jung nangtung tuluy asup ka jero kamar. Aya naon cenah Jang Oding teh Bapak? Eta cenah Jang Iep leungit. Walon Pak RT porosot ngalaan sarung diganti ku calana panjang. Leungit teh nah leungit ka mana? Nya eta nyaritana mah hayang kacai manehna teh. Tapi teu balik deui cenah. Aleuh nah bisa kitu nah terus ka mana leosna atuh Ja? Puguh eueuh nu nyaho. Geus ulah wakaloba tatanya. Tayeuna baparek indit tiangan. Kade tulakan panto ibuna. Ceuk Pak RT gap kana batre anu ditunda dina palang dada. Sanggeus kitu geuwat kaluar ti kamar nyampeurkeun kanu duaan. Ningali kitu Bu RT nuturkeun. Jang Oding Mang Din. Ayo indit tuluy urang tiangan ku sararea. Mangga Pak RT. Nya geus kitu mah teu loba deui ngomong. Harita Pak RT Oding jeung Mang Endin terus arindi trek ngajugjug ka gadoronda. Ari Bu RT gancang nutupkeun panto sakalian ditulakan. Mangsa alam harita geus maju ka janari. Awak karasa beuki tiis nyerep-nyecep kana awak asa tembus kana tulang. Ari ti kajauhan hawar-hawar kadenge sora hayam jago kongkorongok sakali. Hujan ibun geus turun maseuhan jujuk kutan anu ngampar di sisi jalan.
Dina kayaan kitu Pak RT jeung Oding Mang Endin keur ngageredig leumpang rek ngajugjug ka gardu ronda. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus nepi ka nu dituju. Gap Pak RT kana kohkol tuluy ditakol satarikna. Trong 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 sora kohkol ngelentrung samalah tuluy dititirkeun sangkan kadenge ku batur salemburna anu keur araya di jero imah. Nya telila burudul sababaraha urang jalma daratang terus rog kahareupeun gardu ronda brai kayaan caang sabab loba anu mawa obor tapi aya oge nu mawa pakarang da ceuk pikirna aya garong. Aya naon Pak RT, aya naon ya? Wayah kiwarina kolan kokol? Tanya Mang Udung tuluy nyamperkeun ka Pak RT. Ditanya kitu Pak RT anu harita keur nakol kokol reg eureun. Panon rutret ka batur salemburna anu araya di dinya. Nya Pak RT aya naon? Kang Ipin anu harita geus aya di dinya milu tumanya. Puguh eta Jang Iep leungit cenah. Leungit? Maksudna kumaha Pak RT si cuet leungit? Nya Jang Iep leungit alias si cuet anakna Bitarsi. Nah make bisa leungit? Jeung deui ti irah leungitna? Tanya Mang Udung ngarasa heran. Nya Pak RT ti irah leungitna. Lantaran tadi sabada Isa panggih jeung kuring basarek meuli bako. Tah ari manehna rek indit ngaronda cenah nyarita mah. Tapi nah ayeuna make bisa leungit. Ceuk Kang Ipin sarua ngarasa heran. Nya ari leungit nama di tengah peuting cenah nurutkeun laporan ti Jang Oding jeung Mang Din mah basa keur ngaronda tiluan. Tah, Jang Iep ngadadak beuteungna murilit hayang kacai tuluy indit sorangan. Terus kumaha Pak RT? Nya terus nama balik deui samalah geus ditareangan kuduaan tapi cenah teu kapanggih. Lain kitu Jang Oding. Ceuk Pak RT bari ngareret ka Oding. Leres kitu Pak RT. Tah kulantaran kitu ayeuna mah hayu urang teangan ku sararea. Piraku teu kapanggih ari di teangan kulobaan mah. Ya hayu atuh buru urang teangan euy. Ari wang kuring mah. Nya hayu. Sok ke wateangan ku sararea ider ka sakuliah lembur. Ceuk Pak RT paparentah. Bral atuh sararea arindit aya anu ngabring ka belah kaler, aya anu ka kulon. Kawetan jeung ka kidul anu mari luniangan beuki ngalobaan. Samalah anu teu nyaho oge di barejaan. Hampir sakabeh lalaki anu kasebut jarang jagmah kalaluar teu jero imah. Saterusna mah mari lunaryangan bari gura-gero ngageroan ka si Iep anu harita leungit. Kocapkeun sarkum anu tadi keur sare tibra ngadadak korejat hudang bari setengah lulungu. Lantaran ngadenge sora jalma anu recok ngarobrol di luareun imah. Ret kabojona katempo keur sare tibra. Nah aya naon cenah di luar teh mending garaneng. Aya bangsat kitu. Ceuk sarkum bari gigisik keur lekeu aida puguh tunduk keneh. Geus kitu jurut turun tina ranjang. Sareta gura-giru kaluar ti kamar srog ka patengahan. Gok amprok jeung indung nama anak nu kakara kaluar ti kamar. Aya naon cenah Jang di luar teh kadenge nama asa loba jelema recok ngaromong. Nah aya bangsat kitu. Tanya ma anah bari melong ka anakna. Nya eta duka teuing mak. Puguh kakara rek diteang ya oge. Walon sarkum koloyong leumpang buru kana panto hareup. Kolotrak kunci dibuka brai panto muka. Sarkum gura-giru kaluar ti imah jurut turun kaburuan. Aya naon ieu teh? Tanya sarkum bari melong ka saabrulan jalma anu keur laleumpang mawa obor. Puguh keur neangan si Iep leungit. Ah, leungit. Nah leungit ka mana? Tanya sarkum tarangna kerung lantaran ngarasa heran. Ya eta tadi teh manehna indit hayang kacai cenah basa keur ngaronda jeung kuring. Tapi nepi ka ayeuna balik deui. Tak kitu euy. Oh, kitu beuh ka mana indit. Nah atunya. Ya eta duka teuing da can aya nu nyaho. Hayu atunya. Kuring rek neangan heula si Iep hariwang bisi kunaon. Kelanan daguan sakedeung. Kuring oge rek milu reangan.
Oh, sok buru atuh di daguan ye bari lempang. Walon Oding terus lempang deui. Ari Sarkum guragiru asup deui ka jero imah. Gap kana jaket anu ngalumbuk dina kursi rap dipake rurusuhan. Aya naon cenah Ujang? Eta mah si Iep anak Nabi Tarsi leungit. Utan leungit, nah leungit ka mana? Hari emak matak disebut leungit oge puguh eueuh nu apal. Aeho. Mak, abdi rek milu neangan nya. Panto tulakan ku emak. Nyaji ka ditu Ujang. Teu ngomong deui Gap Sarkum kana batre. Saterusna ngaleos indit ari maksudna rek milu neangan si Iep jeung batur salemburna nu sejen. Sajigna Sarkum mah anah geuwat ngoncikeun Panto. Kasugri kaum dangu. Cag tinggalkeun heula ma anah anu aya di imah. Ayeuna urang nyaritakeun Sarkum sajrutna turun ti imah. Sarkum tuluy lempang rurusuhan samala setengah lumpat sabab hayang bisa nyusul Oding jeung baturna. Anu katempona geus rada anggang. Nya teu lila oge geus kasusul satuluyna bring babarengan neangan anu leungit. Si Coet alias si Iep pada ngageroan ku sararea. Kadengena meuni reang patembalan. Kaayaan peuting harita. Di lembur Cibubuay anu satadina sepi jempling ayeuna jadi guyur. Cahaya batre pating barasat. Seuneu obor pating kelebur dibarengan ku sora jalma anu pating gorowok nyalukan si Coet. Anu nareangan nyebar ka unggal tempat. Aya anu kawetan, ka kaler, ka kulon, ka kidul, kanu baruni disungsi kanu barala di teang. Kitu deui ka sisi walungan, ka jero jurang, harita tuluy diaprak teu srikna ka unggal tempat didatangan. Tapi si Coet anu keur di teangan weleh teu kapanggih. Kocapkeun deui Oding jeung baturna. Harita geus anjog ka sisi lembur reg eureun. Aduh, nya kudu di teangan ka mana deui nya? Sabab kebelah dieu mah ti tadi geus diaprak. Tapi si Coet can kene kapanggih. Ceuk Oding kadengena pas senang ngahegak. Da puguh capek kawan tu Oding mah geus neangan ti tadi samemeh anu lain. Kawan tu Oding mah geus neangan ti tadi samemeh anu lian. Kitu deui Mang Endin harita geus ngarasa capek kesang naluut leet sukuna karasa rincung. Ya sakitu geus diguliksek ka unggal tempat tapi angger teu kapanggih. Nah ngaleosna ka mana ari si Coet? Mata kahriwangkeun batur. Tembal Kang Ipin bari nyorot-nyorotkeun batre kanu paroek. Buah-buah geus eueuh di lembur urang lamun kitu mah. Da piraku ari aya keneh di dieu mah. Ti tadi pada ngageruan tapi teu ngadengeun. Sigana mata kitu oge manehna aya di tempat anu anggang ti dieu. Ceuk Sarkum milu nimbrung. Bener sigana mah kitu. Terus kumaha ayeuna pilampaheun urang? Tanya Oding bari ngareret ka Sarkum. Nya ulah kagok hayu we ayeuna mah urang teangan deui. Tapi rek di teangan ka belah mana Ujang? Lantaran hampir sakuliah wewengkon ieu mah apan geus kaidar ku urang teh? Tanya Mang Endin bari rutret ka baturna. Kumaha lamun urang teangan ka belah ditu tuh? Sabab tadi acan ka pelebah di nyamah. Saha nu nyaho kapanggih? Ka belah ditu ka mana Ujang? Ka lembur babakan? Nya Mang Din, ka lembur babakan. Wah, piraku si Coet make ngider ka lembur babakan sagala. Nya teu piraku atuh apan ngaranna oge neangan, Mang. Nya susuganan bae atuh kapanggih, kitu ceuk kuring mah. Ceuk Sarkum mere usul ka baturna. Ya hayu kitu oge. Jeung deui teh salahna ari neangan mah. Tah jalana kadinya turun ka handap ke pasawahan. Ari Mang Endin rek milu atawa moal. Bisi geus capek majik bae Mang mah balik we atuh. Tanya Oding ngareret ke Mang Endin. Ah nyarek milu we. Keun wae capek-capek oge rek maksakeun. Da teu geunah atuh ari balik sorangan mah. Sajabat kitu hariwang kajang Iep bisi kunaon. Mangkaning indungna keureueuh. Ya lamun kitu mah hayu atuh urang ngeureueuh deui. Ceuk Oding.
Geus kitu tuluy ngeureuyeun leumpang dituturkeun ku Sarkum, Mang Endin, Kang Ipin jeung sababaraha urang baturna nu sejen. Leok mengkol ka kenca tuluy marentasan susukan. Beras ka pasawahan terus laleumpang mapai galengan sawah, dipirik ku sora jangkrik gang jeung cicir anu reang di sarada patembalan. Diiringkeun ku hiliwirna angin peuting anu sumilir nebak kana daun pare. Kadenge sorana pating korosak, sora bangkong reang kang kengkong es tuning mata kuaas. Mungguh kitu kayaan alam peuting di pilemburan. Oding jeung baturna terus bae harita ngeureuyeun laleumpang taya kacape. Tapi bareng jeung kitu Oding ningali aya haseup anu ngelun ka luhur datangna ti hiji saung. Eureun. Tuh aya haseup ngelun ka luhur. Ceuk Oding bari nunjuk ka pelebas saung. Baturna nu sejen ngarandeg samalah marelong ka pelebas saung anu tempatna geus teu pati jauh ti dinya. Nya bener sigana mah ti jero saung. Nah aya anu ngadurukan kitu. Ceuk Sarkum bari melong kana haseup anu ngelun ka luhur. Nya mata kitu oge pasti aya anu ngadurukan. Lantaran lamun eueuh marek haseup di mana atuh? Kayaan di tengah sawah kieu. Tembal Kang Ipin milu nimbrung. Ya lamun kitu hayu urang datangan ka dinya ah. Penasaran saha jalmana wayah kieu cicing di saung. Jeung keur naon manehna teh atuh? Ceuk Mang Endin ngajak ka baturna sangkan ngadatangan ka eta saung. Ya hayu atuh urang sabeurkeun Mang. Oh sok atuh buru leumpang deui. Ceuk Sarkum nitah leumpang deui. Oding ngalengkahkeun deui sukuna dituturkeun ku baturna. Nya kulantaran teu pati jauh teu sakumaha lila geus aranjog kanu dituju. Katempo pantos saung ngagemblang muka. Kayaan di jero poek sedengkeun haseup masih keneh ngelun ka luhur. Sok Oding tingali ka jero. Kan urang tingali. Sup Oding ka jero saung barasat nyorotkeun batre. Tapi barang ret kana bale-bale. Oding ngagorowok kaget jeleng mundur ka tukang. Jebrod nubruk awak Sarkum. Aya naon Oding? Ngareurewas maneh mah. Ceuk Sarkum reuwas kitu deui anu sejena kabeh marelong ka Oding. Tigali ti jero saung. Aya jalma ngagoler. Beheungna beureum ku getih. Sok kuat tempo ka ditu bisi kuring salah tempo. Hutan aya jelema ngagoler. Kum, beheung jeung bajuna beureum ku getih. Saha eta jelema teh Jang? Tanya Mang Endin jajantung daratug palaur anu ngagoler di saung teh si Coet. Ya eta duka teuing Mang, puguh can sidik. Lantaran kuring kaburu reuwas. Anu mata kayu urang tingali ku sararea. Ngarah yakin saha-sahana. Sok buru tingali deui atuh. Sok Mang teh heula. Ceuk Oding nitah teh heula. Srog atuh Mang Endin ngadeuketan kana lawang saung dituturkeun ku Sarkum, Oding jeung anu sejena. Bray kayaan di jero caang ku obor bresidi katempok ku sararea. Dina bale-bale aya saurang lalaki anu keur ngagoler bajuna burahay beureum beheungna gorowong tapak anu ngegel. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti anu agung Jang Iep. Jang kunaon ujang teh? Ceuk Mang Endin panonna melong kanu keur ngagoler. Awakna ngalepar da puguh reuwas anu taya papadana. Oding Sarkum Kang Ipin kitu deui baturna nu sejen keur sajongjongan mah kalah arlohok. Tuur ngadegdeg. Tuurna nyorocot bakat ku kaget. Tuurna nyararoncot bakat ku kaget. Yep. Ceuk Oding sorana ngageter. Jajantung naratug tepugu rasa, nangtung oge asa teu napak tepugu baluas ningali kayaan si Coet anu geus ngajoprak jadi layon. Ras Oding inget ka bojona Nyi Oneng anu geus maot. Sarta kayaan layona teu beda jeung kayaan layon si Coet. Sarua kawas kitu gorowong peleba beheungna. Astagfirullahaladzim, Iep, deudeuh teuing. Kunaon maneh teh beut jadi kieu, naon anu geus kajadian? Ceuk Oding bari ngadeuketan kana layon si Coet anu geus mimiti heuras. Lantaran waktu maotna geus leuwih ti sajam lilana.
Karunya teuing, yep teu sangka maneh kudu maot ku cara kieu. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun mitra kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.